Warsa poe kedua lapang merdeka jeung barudak kampung ku Kang Warsa. Lapang merdeka jadi panguruan balaria salila bulan puasa. Mimiti euyeup kuno daragang jeung anu ngahaja ngadatangan eta tempat. Biasana wanci lingsir ngulon nepi ka wanci kalangkang satangtung awak. Beuki pinuh ku jalma nalika bulan puasa geus asup kana tanggal puluhan jeung lilikuran. Katurug usum katiga, rupaning kaulinan jeung dagangan nyampak di lapang merdeka. Ngahaja diayakeun keur ngolo anu daratang. Da lolobana barudak umur kelas 4 nepi ka genep sakolah dasar. Anak lele dumbo oge dijual. Malahan dina tahun 80-an pisan, lauk sapu mimiti dipikawanoh ku barudak jeung masyarakat. Anu dijual biasana anak lauk sapu. Komik jeung buku bacaan oge disewakeun. Lamun hayang maca komik rada loba, nyayewana ngandelkeun duit ku cara urunan. Tuluy maca komik sakali sewang. Jadi anu disebut trik jeung intrik teh sing horeng geus dilakonan tibeh ditu pisan. Lain saukur aya dina dunya politik kawas mangsa ayeuna. Sabenerna ari lapang merdeka mah daramina teh lain bulan puasa wungkul. Dina bulan sajen oge sok komo dina poe Minggu geus pasti dipinuhan ku warga masyarakat anu daratang ti kampung jeung di tempat anu deukeut ka eta lapang. Nepi ka kiwari oge kitu. Tilu alenia awal ngebrehkeun kaayaan lapang merdeka dina bulan puasa mangsa anu geus kasorang kira-kira dina tahun 80 nepi ka 80-an. Hiji alam kahirupan anu disebutkeun ku para ahli jeung pakar sosial mangrupa zaman keemasan dina abad ka-20. Alasanna basajan disebut zaman keemasan atawa golden age. Da memang dina mangsa harita pisan sagala fitur kahirupan katembong mimiti nguliat. Maju samaju-majuna di negara urang bae mangsa harita sok disebut zaman swasembada pangan. Masyarakat harita kabagi kana dua kelompok, nyaeta masyarakat urban jeung rural padesaan. Teu aneh ku ayana kota jeung papaesna samodel lapang merdeka geus jadi pamikat keur masyarakat rural. Barudak kampung sangkandaraek jeung kudu ulin ka dayeuh. Sebut bae timang samimiti aya sebutan polis atau wewengkon kota. Rupaning hal anu disayagikeun ku dayeuh ditujukeun keur masyarakat lembur sangkan daek arulin ka dayeuh. Motif ekonomi mah geus puguh kusabab wewengkon kota mangrupa puseur kagiatan ekonomi. Geus pasti ku daratangna urang lembur ka dayeuh bakal mawa kauntungan anu pohara. Keuna ku paribasa di kota mah kiih oge kudu mayar. Barudak kampung oge sabenerna diuntungkeun nalika maranehna bisa arulin ka wewengkon perkotaan. Jadi apal siga kumaha anu disebut bioskop, wawuh kana lapang merdeka, gedung juang, Kapitol jeung kana kumaha ramena wewengkon kota. Sahenteuna ku barudak saentragan henteu disebut budak kurung batok. Harita mah sok sanajan ulin ka dayeuh ngan sataun sakali dina bulan puasa atawa poe lebaran. Geus kawilang miboga pangalaman alus ku babaturan teu disebut kendok teuing. Kanyataan hirup barudak kampung jeung dayeuh sabenerna kaciri pisan jeung bisa dibedakeun sakumaha anu kungsi disebutkeun ku Ferdinand Tonis nalika ngaguar tipikal masyarakat urban jeung rural. Barudak kampung tahun 80 nepi ka 80-an nalika lempang dina trotoar geus pasti ngabring. Da kabiasaan maranehna lalempang dina galengan atawa jalan satapak. Barudak dayeuh mah moal kitu bisa lempang sasoranganan, lain ludengan tapi ngebrehkeun sikap individualis. Barudak lembur memeh arinit ka dayeuh geus pasti ngaromong jeung badami heula. Kade lamun geus di kota ulah papisah. Malahan ku kolot-kolotna diati-ati. Kade si ujang tong ditinggalkeun. Sikap masyarakat kampung samodel kitu memang dipangaruhan ku iklim Gemenskrep atawa paguyuban. Cara lempang masyarakat paguyuban geus pasti mintonkeun pola nguntuy.
aya sirah, bagian tengah jeung buntut. Bagian tengah biasanya dieusi ku barudak anu dianggap ololeho atawa boloho. Bagian buntut dieusi ku barudak anu geus sawawa. Bagian hulu atawa anu panghareupna dieusi ku budak anu apal jalan. Boga luang jeung pangalaman kungsi ulin ka dayeuh atawa mindeng diajak balanja ka dayeuh ku kolotna. Di lapang merdeka oge kitu, barudak lembur anu ngaradon, ngabeberang jeung ngabuburit biasana mintonkeun pola paguyuban, ngarumpul jeung tarajauh jeung batur-baturna. Anu dipikolot bisa nangtukeun waktu nepi ka jam sabaraha kudu aya di lapang merdeka. Manehna oge anu nangtukeun rengse ti lapang merdeka kudu balik atawa ulin heula ka tempat sejen. Kiwari geus asup kana mangsa anu disebut global village atawa kampung dunia. Beungkeutan masyarakat oge geus ngawujud jadi urban sagemblengna. Barudak kampung geus moal daek deui disebut urang lembur. Koboy kampung da rumasa geus hirup teu jauh beda jeung urang dayeuh. Malahan barudak anu aya di wewengkon Baros, Cibeureum jeung lembur situ oge geus nyebut dirina salaku urang kota. Kusabab wewengkonna geus asup kana wilayah administrasi pamarentah kota. Cindekna dina bulan puasa atawa bulan sejenna oge nalika aya barudak kampung anu ulin ka lapang merdeka atawa ka dayeuh jeung ka mall nya geus teu bisa disebut aheng deui. Eueuh anu istimewa deui nalika aya saurang budak nyaritakeun kaayaan dayeuh ka batur-baturna. Kabeh boh barudak atau masyarakat umum memang geus rumasa jeung asa jadi warga kampung dunia, warga masyarakat urban. Cak